Monitor ketua, anggota mau lapor ketua. Ulah sok memenyen mak, mau lapor apa ketua? Dia paehna iraha ketua. Tekuat hayanakan papai sanet ketua. Ulah sok itu mah pamali, demi kayak ngalaga, ulah gitu teh kan minantu. Cie-cie marah, toel gadana isuk-isuk paehna. Monitor ketua, anggota mau lapor ketua. Ulah sok memenyen mak, mau lapor apa ketua? Dia paehna iraha ketua. Tekuat hayanakan papai sanet ketua. Ulah sok itu mah pamali, demi kayak ngalaga, ulah gitu teh kan minantu. Cie-cie marah, toel gadana isuk-isuk paehna. Cang pandi dulu naring ngopi mah. Bang jelema bae ngopi gitu bae. Haruh poek di jangat bumi ayam itu mah. Coba aing menta sauyup bae. Atunyin mah sorangan. Nanyen-nyen ge moal bae hayangna ge sauyup doang. Ku bisi ya hirup abi tumanina. Ya. Neng dia neuleun teu keur isuk mobil ngaliwat. Atuh teh mah mobil ngalewat loba mak. Neuleun teu mobil nu maker si jok. Henteu mah kunaon kitu. Tetangga dia mah meuli kursi jok tuh. Terus kunaon kitu mak. Nah dia mah teh hayang taduang batur ka beuli kursi jok. Ngeunaheun di diukana ge. Mak diuk ya dinananan ge hade bae. Geus eueuh kahayang amat tah hirup dia neng. Dipaehan meureun hawa nafsuna ku salaki dia. Umur parihan dia mah kuduna mah meujeuhna loba kahayang. Atuh kahayang masa saha ge loba mak. Tabae kunaon kana kaayaan. Atuh dia mun boga kursi jok mah, emak lamunnya baka imah dia diukna ge ngeunaheun. Hi masih nikeun diuk bae emak. Atuh tekanan lamun emak ka dieu diukna na amben deui. Mari amen bahbir. Moal ngagubrak ieu mak. Lain masalah ngagubrak kitu ieu neng. Mantak sasanggaleun ieu mah jubur. Stop, kau menghasut istriku. Deuleu salaki dia neng, jangan rosan bae eta panyakitna. Moal kebal ge lolos ta jelema. Lolos kumaha teh emak. Nyaho-nyaho geus aya di sisi jalan bae. Bari teu make pakean. Ngomong nan mak, ngomong sok mal kasadur amat. Dia ta moal kebal ge edan. Tuh lah ngejat ka mana tuh jelema. Hirup di alam dunia aku kerasan tinnya. Teka rasa lah orang rumah tangga setahunan di bae. Heeh, anak ge geus gede di bae. Berarti orang sekarolotnya. Tak tulang kabeh nyenderna ge teu ngeunaheun. Adatna ya, cek berbahasa teh mah lalaki mah teu nanti tinggal tulang ge. Nu penting mah anak pemajikan barang hakan. Ganeng ya. Puguh teu boga rokok mas mamarahan. Lain deui tah mah. Karasa kuari mah ku dia nengnya. Naon teh nu karasa mak? Panas beuti ceuli diomongkeun bae ku batur. Ai mah panas celik ku omongan emak aya ge. Ai tama dia kolot mah ngomong kieu kitu ge ku karunya ka anak. Atuh mun karunya ka anak mah mantak naon bare duit nu loba, modal usaha. Mah malain ku endung mere. Terus naon? Boga-boga tin salaki tah mah hayang duit ge kudu tina kolot bae. Boga salaki ngan bisa ngangkok doang. Nan dia mah teu panas hate, neuleun tetangga kabeuli TV, kabeuli parabola. Ari geus dia radio bae ge najis teu kabeuli. Manan kitu ge batur mah geus milikna. Nasib nu kuat mah. Ulah sok ngomong-ngomong nasib. Nasib eta bisa dirubah. Kumaha ngarubahna mak? Atuh ka Arab da ka mana usaha ka ditu. Mejah tinggalkeun salaki doang kitu ieu. Ai sayang keneh mah ka salaki. Sayang kotok meureun. Garati mah ari cinta mah najan di bawah sangsara ge daek bae. Cinta-cintaan eta keur masa bobogohan doang. Geus rumah tangga mah helang katiup angin. Ting heuh deui mak. Mah mangin ngabejaan bae. Teu boga pakaian mah bisi kaduhung ka kolotnakeun. Kaduhung kumaha teh? Kayak dia geus jompo ka rasana. Dia gering ge moal aya nu noong. Ari tah mah loba pakaya, anak nu ti laut kidul ge datang noong kolot. Jahe emak koloten amat. Atuh kolot ieu aing mah. Mang wae magahan dia bae, tapi didenge henteu diceulian. Kadang ku ai ge mak menitore kaliang ceuli. Maksud mama didenge teu diceulian eta, teu diasupkeun kana hate omonganna. Diasupkeun ieu ge mak, manis sabah ngakanan omongan emak. Nya geus sakitu bae neng. Lamun salaki dia datang aya salam kitu dina emak. Salam naon mak? Salam peureuk. Nanaeunan mak. Ih, berong. Sok pura-pura kitu. Ari geus emak wani ngomongkeun di burian doang. Wani aing mah nanyan dihareupeun ge. Majah mak isin ka bejana mitoha gelut bae jeung minantu. Wasita neng, jurus ucing kerah. Jurus embe batuk.